heran dina zaman ayeuna loba contoh awewe ketika salakina datang di gawe teh teu buru-buru manginkeun kopi atawa manginkeun cai, padahal aya hiji kodrat anu teu bisa di hilian, teu bisa dirobah, nyaeta katulusan. Kubuktina manginkeun kopi lain cai kopina tetapi katulusanana bukti rasa kanyahna eta anu bisa ngaleungitkeun rasa kacape anu jadi salaki. Kitu Lur. Ingat nya Lur, ulah rek ngahargaan atawa ngahormatan jalema anu teu bisa ngahormatan atawa ngahargaan ka diri urang sorangan. Sok sanajan jalma eta kadudukanna leuwih luhur, sok sanajan jalma eta kaduduk elmuna leuwih luhur, sok sanajan jalma eta harta bandana leuwih loba. Maraneh sing ingat harga diri urang teu bisa dibandingkeun jeung kaayaanna, teu bisa dibandingkeun jeung kedudukanna, oge teu bisa dibandingkeun jeung harta bendana. Ingat kumaneh.